Neng nuju naon? Nuju ngalah sampe, A. Oh, dauna. Sanes. Kangen naon eta teh? Kangen naon, Neng? Iya. Oh, sae nya Neng bisaan Neng teh geninganan nya eta Gusti. Ameh naon eta teh, Neng? Ameh keriting, A. Oh, ameh keriting. Heeh. Eta teh dikumahakeun, Neng? Coba ningal dikumahakeun eta teh. Chicken. Hah? Rambutnya ambil Oh, saeutik. gitu. Terus Terus ieu potongkeun kieu. Ika teh ameh kumaha galingnya teh Neng. Kete galing. Oh, tapi lurus deui moal, Neng. Lurus deui atuh. Bisa Neng teh nya Gusti nu agung. Cerita nama Neng teh nyalon nya Neng di salonnya cerita namanya. Bisaan. Oh, eta teh dikerentelkeun kitunya. Gitu. Oh, heeh, bisaan ih Neng mah. Ika teh kumaha Neng eta teh? Geus kieu. Tuh, terus dikumaha? Potokeun deui, asupkeun we ka dieu. Oh, Neng belajar di saha eta? Ama asa teu ngajarkeun ama ti babaturan Neng. Nya. Oh, heuh sae nya Neng nya. Cek teh Neng teh keur naon tadi teh teh Neng teh kukudukuran di ditu tuh kukudukuran. Metikan daun sampe teh kunaon Neng teh kukudukuran. Gusti. Alhamdulillah nyanyinya Neng menyalon teh teu kudu nya ka salon ku nyalira we nya. Terus Neng dikepang-kepang eta teh nya Neng ngaranna nya. Teh bakal keriting. Oh, sae nya bisaan pinter Neng mah. Tuh dikitukeun nya. Diputar-putar nya Neng nya eta mah nya. Diputer-puter. Tapi kadang lurus deui moal rambut Neng. Oh, lurus deui. Iya. Tapi sae bener Neng atuh Neng kitu mah entos we muka salon Neng teh nya. Hah? Teu kudu nganggo modal eta mah Neng. Emang aya anu daekeun. Aya pasti Neng. Awe dia ku Neng anak Neng apal teu salon naon? Naon? Lain tip salon teh lain tip anu bebaledugan anu dugdes sanes. Oh, naon atuh? Tapi Neng teh bisa jadi geulis lamun kanu kitu mah. Hoyong atuh. Tong sok nyaho zaman-zaman anu teh ieu panaana ge can aya pakuliahna oge entos we kitu heula ku nyalira Neng mah aya sagala rupa teh sok panasaran hoyong-hoyong wae. Neng sae geuning Neng bener. Allahu Akbar. Coba nya engke ku hoyong ningalnya coba engkin kumaha eta teh nya Neng. Tapi alus keneh kitu Neng tong dibuka-buka. Neng sae beneran jadi geulis. Ngewa atuh. Jadi geulis henteu cek saha ngewa atuh Neng make dikitu-kitu ai ngewa mah. Itu kumaha Neng. Kan meureun proses heula menjadi geulis keriting rambutna. Pintar Neng teh. Atuh sok lajengnya. Sae pisan Neng mah kreatif bener bisaan Neng mah pinter.